Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hanca deresan urang sadayana kitab Tijan Ad-Daruri halaman 7 sifat hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yajibu sareng wajib bihaqihi ta'ala dihaqna Allah ta'ala naon al hayatu sifat hayat. Waya sareng ari itu hayat sifatun eta sifat qodimatun anu qodim qaimatun anu temetep bizatihi ta'ala dina datna Allah ta'ala. Tusohihu ngesahkeun itu hayat lahu ka Gusti Allah ayata sifat kana yen kasifatan Allah bil ilmi ku sifat ilmu wa ghairihi sareng liana ilmu minas sifati tina pirang-pirang sifat. Wadiduha sareng ari lalawanan sifat hayat al mautu eta sifat maut. Wadalilu sareng ari dalilana ala zalika kana itu sifatil hayat annahu eta sayaktosna Allah. Laukana eta lamun aya Allah teh mayyitan eta anu maut. Lam yakun tang tumual aya Allah qadiron eta anu kawasa. Wala muridan sareng henteu anu ngersakeun wala aliman sareng henteu anu uninga. Wahwa sareng ari Allah lam yakun qadiran muridan wala aliman muhalun eta mustahil. Wa yajibu sareng wajib bihaqihi ta'ala dihaqna Allah ta'ala naon as-sam'u sifat sama wal basoru sareng sifat basor. Wahuma sareng ari itu sifat sama wal basor sifatani eta dua sifat qodimatani anu qodim duanana qaimatani anu tetep duanana bidatihi ta'ala dina zatna Allah ta'ala. Yan kasyifu narima kabuka bihimaku itu sifatani naon al maujudu barang anu aya. Wadiduhuma sareng ari lalawanan sifat sama sareng basor asomamu eta sifat somam wal ama sareng sifat ama. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana itu sifat sama sareng basor qauluhu ta'ala eta dauhan Allah ta'ala wa huwas samiul basir lapad wa huwas samiul basir. Wa yajibu sareng wajib bihaqihi ta'ala dihaqna Allah ta'ala naon al kalamu sifat kalam wa huwa sareng ari itu kalam teh sifatun eta sifat qodimatun anu qodim qaimatun anu tumetep bizatihi ta'ala dina zatna Allah ta'ala. Walaisat sareng teu aya itu kalam biharpin eta ku hiji huruf wala sautin sareng lain suara. Wadiduha sareng ari lalawanan kalam al bukmu eta sifat bukmu hartosna pireuk. Wahwa sareng ari itu bukmu teh al kharsu eta pireuk. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana itu sifatil kalam qauluhu eta dauhan Allah ta'ala wa kallamallahu Musa taklima la ayat wa kallamallahu Musa taklima. Wa yajibu sareng wajib bihaqihi ta'ala dihaqna Allah ta'ala naon kaunuhu ayana Allah qadiron eta anu kawasa. Wadiduhu sareng ari lalawanan kaunuhu qadiron kaunuhu eta ayana Allah ajizan eta anu apes. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana itu sifat kaunuhu qadiron dalilul kudrati eta dalil sifat kudrat. Wa yajibu sareng wajib bihaqihi ta'ala dihaqna Allah ta'ala naon kaunuhu ayana Allah muridan eta anu ngersakeun. Wadiduhu sareng ari lalawanan sifat kaunuhu muridan kaunuhu eta ayana Allah karihan eta anu kapaksa. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana itu sifat kaunuhu muridan dalilul irodati eta dalilna sifat irodat. Wa yajibu sareng wajib bihaqihi ta'ala dihaqna Allah ta'ala naon kaunuhu ayana Allah aliman eta anu uninga. Wadiduhu sareng ari lalawanan sifat kaunuhu aliman kaunuhu eta ayana Allah jahilan eta anu bodoh. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana itu sifat kaunuhu aliman dalilul ilmi eta dalilna sifat ilmu. Wa yajibu sareng wajib bihaqihi ta'ala dihaqna Allah ta'ala
naon kaunuhu ayana Allah hayyan eta anu hirup. Wadiduhu sareng ari lalawanan sifat kaunuhu hayyan, kaunuhu eta ayana Allah mayyitan eta anu maut. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana itu sifat kaunuhu hayyan, dalilul hayati eta dalilna sifat hayat. Wayajibu sareng wajib bihaqihi ta'ala dihakna Allah ta'ala. Naon kaunuhu ayana Allah sami'an eta anu ngadangu, basiron eta anu ningali. Wadiduhu ma sareng ari lalawanan sifat kaunuhu sami'an basiron, kaunuhu eta ayana Allah asoma eta anu torek, wa kaunuhu sareng ayana Allah a'ma eta anu lolong. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana itu kaunuhu sami'an basiron, dalilus sam'i eta dalilna sifat sama, wa dalilul basori sareng dalilna sifat basor. Wa yajibu sareng wajib bihaqihi ta'ala dihakna Allah ta'ala, naon kaunuhu ayana Allah mutakalliman eta anu ngadawuh. Wadiduhu sareng ari lalawanan sifat kaunuhu mutakalliman, kaunuhu eta ayana Allah abkama eta anu piru. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana itu sifat kaunuhu mutakalliman, dalilul kalami eta dalilna sifat kalam. Sakitu heula wallahu a'lam bishawab.